Yang ngotipati sampun wontening setingil binatur rata lengahing dedampar dan tapi nalipiting sosok sari nenggana waretna lemek babut prangwedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari mawe raksukan sing sarwa endah raksukan kadewatan ngahaturanan lingih resin radayu resi guarsih kaneka putra saking sidik udah kalayan satria tenjomaya batara indra sami wontening pagelaran Jawi keraton paling mercukona sami tungkul hamari keludat nyemah dari sabda ajrih ningali pamor kiang ngotipati jagat nata ya hiki watak wantos yang ngotipati jagat nata dudu wong samanea pranyata praja triloka tri hartosipun tilu loka alam luhur alam maya pada alam kedua alam madya pada alam katilu alam marca pada sadayana ayat dipimpin ku Hyang Otipati jagat nata walah ya hiki nanging dina waktu ieu Hyang Otipati jagat nata nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana ku ngamarudahna masyarakat marca pada ngeunaan kejadian alam sok sanaos dewa memang aya nu ngadewaan deui sok sanajan Sang Hyang kawasa aya nu langkung kawasa nanakeun sanajan dewa makhlukna keneh Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya Tinun ing pasewakan busana maneka warna Sang Hyang Otipati jagat nata ngahaturanan linggih duta ning sawarga resi guarsih kaneka putra yu Rasinrada yeiki boten kantun Batara Indra Satria Tenjomaya ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun Kakang Panjinrada oge anak King Indra yap kaharep piukna kasih nun adik guru puputon kemang kadaton semakin para juata marasanga pun kakang nampi kana pembage salira adik guru kalaya nonyuk sumangga ngahaturkeun semakong arsana maya semapun kakang aya dina dampa sampean pangersa
kalih natieta atau tina naon rupiah kalepatan mugia tiasa ngamaklum kapun kakang katilu perkawisna aya pikersaeun naon purwa panjenengan adi guru kersa kaki ngesir linggih pun kakang dina waktos ayeuna kakang Panjin Rada kaulah pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun diing mastaka. Nuhun adi kalayan urang saling maklum tina naon rupiah kalepatan kang nuhun katilu nak memang purwa dihaturanan linggih aya hal anu bade dipadung dengkeun aya hal anu bade disawalakeun tansah diajeng-ajeng adi guru antos sakedap Indra kahareup kaulan itu nya anak buah amuy kapayun kasep sawius cekap dieu sawius aya kusararono nampire bunuhun laksa ketika bingahan kana rupiah pembagi kalayan uyuk sumaga ngahaturkeun semahong arsana maya semua putra ini nedampa sampean Pangrasana Madewaji Indra kaulan ditarima pujastuti hidup ku ama kahoyuk rama uwa nuhun bager nuhun punten kapengkeran kuanya ismangga uwa tangeuning aya naon tansah diajeng-ajeng aya pikersaeun naon ieu teh parasa kakang Panjin Rada kaulan anu mawi purwa dihaturanan linggih teu aya sanes samukawis masono leras kadua nati eta nganuhunkeun kasalira kakang Panji anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula timalan kalayan bade sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kasalira kakang Panjin Rada anu parantos sakitu sepuhna tapi teluntur kasumangetan dina ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara adi guru asa kaange asa jagjag akang mah sayogi wae moal bade ngijing sila bengkok sinemah pun kakang paripaos teh mah upami teh mah adi parantos teu tiasa ngange kapun kakang akang mah kajen ngabeca paripaosna semuhun betah akang teh di dieu teh adi betah nu mawi awak dugi ka montok ieu ge marukana bebas seuri bebas nuhun kang timalang seur baraya ongkoh akang teh amuing sungsong ai rezeki teh geuning teh ditu ti dieu alhamdulillah numawi katilu perkawisna mah kaula teh ngeunaan kaula we salaku ais pangampih sawarga geuning sagala rupa pasoalan neumleuh teh di kaula kabeh numpuk di kaula kabeh da puguh kaula sasat papayungna kaula pamimpina leres moal henteu adi numawi urang sadayana Kasep Indra anak buahna salaku dewa-dewa kudu bisa mertahankeun